Song ulin ya. Ayo. Anjing awewe. Kan aing rek montas lain hayang motor ieu aing mah. Kan aya awewe jadi orang ya Allah. Gusti bener geuleuh. Saha geus si anjing. Anjing ngeuwahan teh seng songar. Gusti nu agung anjing. Alah anjing pagar. Tukang deui. Cek aing geus. Awewe urang. Geus anjing. Aduh, Gusti. Aduh. Enak ka mana euy? Sang ulin ke Cileur. Oh. Suang neangan ieu euy. Neangan naon? Buah awi. Buah awi. Keheula aya awi buahan gitu. Kapan aing ye? Teu nyaho. Eta cek saha eta bejana? Kitu kolot baheula. Si anjir baheula euna tuh 2023. Da apa lagi baheula. Ngan kayak dibuktikeun aya buah awi. Kitu maksudna mah. Bener itu jana ke dia? Heeh, hayu tuturkeun we. Para runten. Teh. Aman. Menjenang. Goblok menjenang. Kumaha aing? Si anjir. Ini tadi aing atuh. Itu mah nanya teh serius. Jangan bercentay. Diheureuykeun kitu. Ya kiri kanan ya. Salah jalan polisi katilang. Oh. Aduh. Panas Mun tadi teh mau payung mah. ngerakeun atuh lalaki mah payung kaos emak-emak. Bisa garing. Lah, garing kumaha aing boga buuk ieu. Di nyawanya pun dong. Aing mah. Pan, aing buuk eta berat teh. Berat mun ka. Aya 2,5 kg mah meureun. Ieu teh aing dijual. Bagi saya tiket. Oh, aing jangan diharup jangan. Woi, mun aya menta jeung kumis sok ka urang. ame bisa jadi harajuk urang diharup di. Gitu alus geuna ieu. Minta tukangna mah sadik. Moal aing mah 2 juta 3 juta ge moal dijual. Geus aya nu nawar 3 juta aing teu dibikeun. Anjing alabatan benang wah. Lah anjing. Wan usupan di dia wan geura menang naon wan. Pasti mah goblok. Musuh punya tinu saat. Ih. Zaman baheula mah lagi teu nu kieu. Bokeun baheula zaman ayeuna mah beda. Nya, aya tadi ngomongna cenah baheula. Ya kan aya. Ye, zaman ayeuna mah tuh. Tah ieu balong zaman baheula kucai tuh deuleu marelak lauk. Balong zaman ayeuna mah tuh dalam lak jukut. Tuh pepelakan lagi tuh balong zaman ayeuna mah tuh genot. Nah bisa gituan euy. Ada jelema teu areling ayeuna mah. Kiri kanan wan. Ka dia aduh. Dia ya, sang ka dia udah lah. Dia wae. Heeh. Aing ka dieu mah papeng jeung si Wahaji geura aing carekan di wae geura. Sagala wahaji atuh. Atuh kali-kali mah Mang Juju. Lain kitu ye. Dulu Wahaji teh Gusti aya patung turun ye. Jeung ieu teh, jeung babeh teh kitu. Jadi mun aya nu salah ti urang teh sok nyarekan betul. Anjing, tuh kira-kira ieu jalan jelema anjing di pagar gelo. Tuh Anjir, ieu kumaha pikiran ya Allah. Si blokade euy, salah ieu mah salah jalur asana euy. Aing mah malah salah jalur. Aing. Tahanap bisa teh? Nya bisa. Tah cuk urang ieu lauk euy. Kadal. Kadal. Nang kieu. Ngeunah coy di itu. Hah? Di itu. Wan ngojay wan. Bung. Dulu, kunaha? Atuh mah ngojal tinu kieu. Eta nyebut embungna anjing meh teu dipikiran heula geura. Nah, embung, atuh da banyak ngojal tinu kieu. Ih, garateun. Gratis panon ka Tirta Mamayar 2.500. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugan aing kuburan nu ngae. Ih anjir. Kunukan batu.
lain. Kayaknya sudah tetangga itu lagi. Goblok. Alah, aing. Ayo lah. Si anjing suatu bener anak aing nurutan sopan. Aing. Naon? Keur moro manuk ulah galak. Lah, waduh keur nyolong naon maneh? Hah? Sebeli itu satu. Mah keur naon maneh? Ngalegetnya. Anjing. Naon eta? Belum euy. Anjing. Mana nempok? Karunya anjing. Menang naon wae eta? Menang naon wae? Tembakna si Wawan we. Oh, cek aing mah ke Palestina ka ditu cek aing mah. Wan, tembak ya Pak mah Wan. Moal atuh. Da ku hanjeli. Ku hanjeli. Oh, anjing tah. Capeknya euy, jauh euy. Jauh pisan tuh ngajak ulin teh euy. Duh. Tah. Ieu ngeunaheun deuleuh. Jangan liwat ngahan pisan. Di dia. Nah, cong bari neangan buah awi sugan aya, cong. Aduh. Aya ritualna eueuh. Ritual Aing sa tungtung orang lahir ka di asa can pernah ngadeng buah awi. Aya buahan tuh dage. Buah awi cenah. Eta mun bisa mah cenah. Mun kapanggih mah ala cenah. Lamun kapanggih kayak jadi naon? Mun kapanggih ala lain jadi naon. Lain sugan teh orang-orang tertentu gitu nu manggihna teh. Tah, coy. Tuh. Tempok. Yeuh, maneh tah. Tah. Yeuh, dia John yeuh. Tah buah awi tah. Iya ini. Tah ieu kembangna. Tah ieu kembangna yeuh. Oh, jadi mimiten kitu nya. Heeh, ieu kembang. Tah. Mang awi. Tah, buah awi teh nu kieu. Erek percayaeun batur ka aing seug teu ge teu nanaon. Gitu. Tah, gitu. Penting mah ya buktinya. Ah, ieu bukti buah awi. Cek cabak berat ya, Ase? Heeh, ngajen dong. Kalau ala aing ieu. Tah. Cing. Oh, bawa itu nu Cekelan heula, cekelan. Heula. Cekelan ieu hiji deui aing ngalah. Hiji ewang anjing. Yuk. Bek di mana? Ayo we. Dia aing hayang nyaho buktikeun ngeunah. Dia wae. Heula tah. Nu dinya heula buka. Bisi dudukeun bohong tah, deulekeun aya buah awi. Tah, ieu daun naon? Daun awi. Tah, tembok daun awi. Heeh. Lamun ieu make daun kalapa berarti buah Buah kalapa. Aya lagi awi berarti daun awi. tuh, Jon. Anjir. Bikin kieu Jon jerona Jon. Urang eta, urang teh ngadegon eta. Sana heula, cocok asana kumaha Jon? Iya. Heeh. Mana tuh? Nah, euy. Kalau cinggi lagi aya cengasaan. Aing asa wawuh maksudna. Nah, Oke lah cengasaan. Tapi mana nu dia? Mau ngeunah teh, geus. Mana? Tapi orang asa wawuh ya teh asana. Nah, Anjing. Ya mau bacang anjing. kapan aja aing ada ngomong baca. Anjing bacang Isi goblok. Anjing mun kribo dibalik sama baca. anjing.